puspa sae pisan daun mangrupa hiasan pantas sayana di aman daun puspa anu endah mangrupa hiji gelandangan daun mangrupa hiasan pantas sayana di taman di sambaran pupu 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 di halaran bos medok pupu babara di sambaran apa kadus pupu 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 di halaran apa kadus pupu babara Pak Kadus mangga atur nuhun Pak Kadus bos medok bos medok bos medok belum bos Sule bos Sule bos Sule bos medok bos Sule bos Sule Kadus di sawang tiga anggangan daun puspa sae pisan daun mangrupa hiasan pantas sayana di taman bos medok daun puspa anu endah mangrupa hiji gelandangan daun mangrupa hiasan bos medok manehna milu nyarengan di sambaran pupu 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 bos waluh di sambaran pupu babara bos waluh di sambaran pupu 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 Pak RT Pak RT aya pupu babara Pak RT Pak RT aya Pak RT enggak Pak RT kapayun heula goyang deh dah goyangkeun deui abdi kapoh alim bobogohan deui abdi bosen putus deui putus benang bisa disambungkan deui hari putusin tak ejeng ah sakitnya sampai di sini aku kapok gak mau pacaran lagi aku bosen putus lagi putus benang bisa disambungkan lagi kalau putusin tak akan sakitnya sampai di sini